Tapi kalau baran monyet kayak semua ngadenge. Ya aing kudu kumaha sih? Pakai isyarat. Kumaha? Ya. Ini parah Oh, nih. apa? Ngerti geuningan. Aing pisan burut. Kamu tuh ngobrol di sial rot aing ka apa ngerti aing capek. Hidup teh sorangan wae euy. Obat ngobrol. Gopo teh. Wajeng poe harek gerang aya. Ieu jeung kamarahanna biasana sok aya tintrojol ka dieu nyampeurkeun. Supaya namanya sepi jempling. Kamarahan jelema. Lu harek ulin nungtung besi ngasam. Kayaknya nyaho aya balong, nungtung we uing ke balong. Han rek ngulungan tuh bapak ieu. Ieu ya hirup ai jelema heuh teu neuleut. Di baheula ti leutik nepi ka kolos. Ngan poek jeung poek ketempoan teh ira harek caangna. Pusing kieu teh. Gitu boga aya ngarokok teh boga duit. Bukan aya jelema nu lewat atulah keur kieu teh mere-mere rokok tuh. Ari basana duit mah nyaho boa mere duit. Rokok teh atuh yang ieu mah teh daripada camutut bareng tepuguh hirup teh. Ieu di mana uingnya iping teh? Tepuguh uing mah teu nempo. Ya, kemana ya? Bang teh ah. Nanya. Tuh jelema nih. Orang lampang-lampang aja nu sepi. Ikan nerang kasawa lah. Di mah si Rosita pasea jeung tetangga. Beda si Rosita kumisan diomong. Oh gawe jelema teh ngomong-ngomongkeun anak aing. Arek kumisan kumaha ge da geus waktuna kudu makawasa di dere kumisannya kumisan. Ieu mah padangar omong gua gawe. Jelema teh loba gosip. Mending ngomongkeun jeung teh di make jilbab mah make jilbab ngomongkeun anak aing si Rosita kumisan. Kembae teh mere kumisan ge. Da geus di dituna kudu makawasa di bere kumis. Ngagoreng-goreng wae manusa teh. Tah nu kitu teh sebutna monyet. Kenereng kasih buta lah kasawa yo. Sugane aya. Kebenaran teh si buta. Buta mana kenal? Biasa Kang, ngadaung ya Kang. Ibu tadi uing serangan wae Kang, obatuna lah, obat ngobrol. Orang kasawa yuk. Kasawa, rek naon sih Kang? Di sawah, aya si burut, jeung si budak. Urang geus ka mana eueuh, sareng marangkat. Ayo ngomong-ngomong buka rokok tuh Kang, minta tuh Kang. Aya rokok, mana ngomong na balik ka dia tuh. Mana sih Kang? Ayo rokok Kang. Aya rokok ya. Kalian sendet Kang. Sendet. Uing katanya yang ngarokok itu Kang. Ya. Ayo nih mage pusing, hayu. Ning turung-urung Kang. Anak urang. Turung-urung nih Ya, nyendet tak ieu gara. Takuk. Tah, penyot. Urungnya. Entar nya Kangnya. Hayu arek lah. Kemana sih Kang? Ka sawah yuk. Elah Kang. Cicing heula tukang di dieu. Sakedeung kana sore manten. Banyak gampang Kang. Ge kan budak kadinya ta Kang. Akang ka dieu heula atuh tong di dinya wae Kang. Ngobrol di heula Kang. Di dinya rek naon coba? Akang rek ka mana si ayeuna? Idang sia mah di dia. Oh, di mana sih Kang? Di dia. Di dia diuk. Ya uing malum Kang karena gitu timah nempok Kang. Itu hampura we. Bu teh pusing Kang tadi sorangan di dia Kang obat ngobrol. Sarua wae urang pusing di mah. Datang si Rosita ceurik. Kunaon maneh ceurik? Tetangga sana pada ngarobong sana gelis-gelis kumisan. Cek urang mah rek kumisan keun atepeun ya. Da kituna ge lain manehna. Da menang pameran makawasa. Tah jelema gawe. Mending ngomongkeun
si Rosita peribasan nanti make tiung ngomong-ngomong ke anak orang. Geus kajeun Kang lah coba ngomongkeun mah tuh. Asal ieu we atuh. Keun ge anu ngomongkeun mah ge capdeun Kang. Wing ge diomongkeun batukeun antep. Ujungna mainan ngele sorangan Kang capdeun mah mangkat teh balik. Tapi mah kitu Kang. Nanya cek batur mah. Namun di laman sok ngomongkeun batur emang monyet itu. Monyet Kang. Tah monyet berarti. Itu antep we Kang. Ngomong-ngomong, Wing hayang nyanyi sih ya Kang. Kang pernah Wing nyanyi can Kang. Ada ge. Wing aya lagu Kang. Nyala mobil butut tenggor kan temboknya. Dengekeun je Kang. Aya ngadengen teu Kang Wing nyanyi Kang. Kurang keprok lah. Wing mah hayang utang kos di TikTok teh Kang. Nyanyi teh tujuanna teh kieu. Hatiku jang lawan guys, pakai mobil sedan guys. Sedan tabrakan guys di kolong jembatan guys. Omean guys, teu boga duit guys. Jual domba guys. Dombana gering, jual piring guys, giringan songek guys. Jual cengek guys. Cengekna teu buruk guys. Jual jerukna asem. Ya. Ari si Agai teh orang mana sih? Lain Agai guys. 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 Pas kemana enak gaul guys. Saya tahu nyanyi aja Kang. Kakek gaik gitu. Kenapa Kang? Wing nyanyi tadi. Ngenaon da tinggalna kiri kanan kena kemana? Lain orang ge sebenarnya diajar nyanyi Kang. Juga nah gitu ge nyanyi eta nyanyi pas tadi teh guys. Terus akhirnya kemana Kang? Arek nangan si budak jeung si burut. Si burut. Ngomong mah tek indungna ka sawah. Sawah. Itu. Yang geus ayeuna susul atuh Kang ka sawah Kang. Nah ayo. Sekarang detail yuk. Ayo Kang lah. Tungtun di Siti Poros. Budak teh ulina ka sawah wae kali-kali atuh ka kota. Udah ngurek. Yang matok ka sawah. Ala urek. Arep ikan daun campur naon dilalap. Kampungan pisan. Pas kalaparan wae. Ngerakun. Nah kieu teh. Pusing-pusing kia mah mending ngurep kan. Biasanya nang loba jeung si mablutna lumayan kan sekedar bulut. Itu satu. Si burut tuh. Si burut ini goreng gitu euy. Sabutkeun ah. Woi burut kenaon maneh? Duh. Orang pusing lah di mah wae lah. Naon? Pusing di mah wae lah. Nyeri ieu nyeri wae. Mana can dahar? Encan Duh. Ka mana? Naon? Akeh kena tuh. Benang-benang. Kadieu, makeup kadieu. Oh, Bagus. Terima kasih. Aduh. Sing kucuk wae nyeri euy, duh. Peribeuteung gitu nya. Aduh. Terus nyaho kos kieu maneh mah. naon? Ini kos kieu apa teh nyaho? Naon nak? Ada kadang teh sih sebenarnya. Urang rek ngurap. Oh bener kurang. Bisa kalian tuh orang nguruk tuh ya. Si Mai di dita. Maisa, Kita ngurap Mai, mak. Oh mamang ngita. Tadi teh dita naonnya? Kita naon tempat tadi. Aduh, sing pucuk peribeuteung apa naon sing pucuk ya peribeuteung sudah ya. Pusing di mah wae lah. Ayo, bisa ngurut malah pusing di mah wae lah. Tadi ge urang ngomong rek ngurap. Rek ngurak. Heeh, urang milu ngurak, urang daripada di wae. Ngilu mah di dinya rek ngurap. Oh ya pasti atuh milu. Ya teh gua ada kopi naon ieu di dieu. Eta maneh kunaon mah make sarung? Burut euy. Pugu cek urang ge digana burut maneh. Heuh, burut. Urang tadi ngomong burut. Burut. Cek urang burut, sada burut. Pucuk wae geus kan pribeuteung nyo anu dihandap pucuk wae teh. Gede meureun ta burut ta.
Yang gede sih itu kan lebar. Kecil ya. Waduh. Duh, Ayo mending ngurak pak yuk. murah wae. Tuh, aduh. Di mah di sasarean nyeri. Ih lu mau. Tuh, hayu tuh. Duh. Bangunan. Bro. Duh, nyeri ketek. Nyeri euy. Aduh. Duh, nyeri euy. Empang nih ya. Kalau deh jadi. Kira-kira nanti tuh nyeri. Aduh, aduh. Nah, iya. Iya tuh, tunggu mudah kan kolam renang nak. Oh mana ayah kolam renang. Kolam renangnya lain. Aduh. Ngurak nabur tak pumung oh eta. Nah, lihat Tadi tuh. ngomong ngurak. Tuh yang berit tuh. Urakan berit. Duh. Aduh, kalau nyangkut. Aduh, nyangkut. Aduh, nyeri. Aduh, mules. Aduh, nyeri. Aduh. Lihat ngurak tuh sih. Orang butur kena buru. Mana? Liang. Yang nam ya. Liang. Belut lain. Tade liang naon eta? Kenyang. Barungit deuy. Oh. Pun caplokan oge kayak reungit yeuh. Emang jadi loba belut. Ari cek batur mah bulutna cenah. Segede-gede iyo cinggir. Tah. Mana? Reungit maksudnya orang mah. Nah, reungit. Tah, terus. Duh, wah reungit ini. Emang jadi loba belut. Apa tadi ngomong tadi kalau belut. Terus amun loba hutang mah urang di imah. Ih, urang ge loba belut mah di mah. Hutang. Eta mah undung urang hutang mah. Baru gitu gini nggak. Aduh, tong putar-putar lieureun atuh. Lieureun. Nyangkut nih. Eta sih. Tah. Reungit loba. Tah, terus. Ih, goblutan loba-loba wae. Aya, cek batur aya hiji cenah. Caki gede teh aya hiji belutna. Terus. Gering tembus ya. Oh, itu bijil kaluhur itu. Ari mana kumaha ngurak kan bijil kaluhur itu. Oh, nung itu nyerosot itu dikuak, dikucek, dibujel. Ada ya di dari ya. Padahal mana borot. Hei. Ya, biasa ngurak ya. Obatnya. Kalau obatnya. Jadi iya. Ayo. Yang ngurek yuk. Ya lirut. Inaon rut. Buyur. Mana belutna? Loba, cek batur loba cenah. Loba. Sakeliling kitu cuma aya hiji. Oh. Pakaian ada pana. Yo, naskor apa naon eta teh? Pake naon? Ngurak. Oh. Ayeuna ngurak Pake naon parapna? can menang. Parapna. Ya can menang di bejaan teh Ya, budeg. ngomong ada ketkeun kan celina. Parapna pake naon? Parapna naon parapna? Oh, parap. Heeh. Cacing. Pantes. Jangan ku jengkol kita yang menang mah. Jengkol cenah. Cacing parapna kita dige. Pengen bukan cilik ku jengkol Pake gitu. jengkol. Itu teh naon? Pak asup euy. Oh, berarti itu gara. Ya. Derekeun si buta si nangurek. Kita titing wae gitu. Kurek tak. Apa kan susah. Ayeuna ngurek. Bukan menang gede. Oh, geus hajeun lah, urang rek ngurek ya lah. Jugana menang ya, ngurek ya. Biasana gede ya. Silakan dia. Hanya ngurek, jugana menang urang. Belut kan? Gimana sih? Batur. Oh, mau batur. Mana? Tanggal kelapa. Mana sih? Ngurek ka mana sih mana? Ngurek tanggal kelapa. Ya orang mah ngarana Iya, tenang kapalo. ngurek di mana orang ngurek. Mana sih? Di dia. Tarik. Cet, sare. Lain ngurek mana sare mah? Asia mah bagana teu bener. Masa ngurek sare? Di dia ya. Iya, kieu lain ngurek teh. Heeh, sok asupkeun. Suka bebesin ka dia. Gitu. Gitu. Bukan tukang nginteu janggut.
Ada teman ngurek itu asup na teman. Naon sih? Merah parab. Oh, merah parab. Cing eta mah ngurek ngurek atuh. Oh, ngurek teh kumaha sih? Bongkok mah Ya, ada ngurek mah iya ya. Masih ngurek teh. Loon. Orang mah bisa ngurek. Oh, Nah. kalau ke mana? Orang buka tukang tadi yo. Oh. Itu Tukang asup teh arep kurang mah. hidang. Kuliang blotan ah. Hutan. Ini ngomong haus haus. haus. Mana haus itu? Oh, hendaang. Mana kok jelema wae ning haus? Kuat geus lompatan nih. Ya. Daripada haus mah kalau orang haus serang apa yuk. Malah kelapa Kelapa di mana di situ. sih? Di mana? Itu. Ayo tuh. Oh, haus Ayo. Ayo. Munang-munang. Mana sih? Emang ngalah kelapa di mana? Tuh, tuh aya tuh. Aya, Aya. anu rek naikna saha sih? Nyaman. Cet. Ya orang beberapa apa kayak ngeganjel. Ya mana nu naik gue bisa lah. Ini bang itu ngeganjel tuh, kan? Nya teh naon? Ya bitu kumaha. Nya kager meureun. Ya ada permodar. Heung sayut tah. Mus Oh. Aing tinggalin Rut. kok tuh ngomong atuh. Ya Wah. teh hidang aing ditinggalkeun. Yo, Arisya hidang teh jemaah teh. Aing kan teu neuleuh. Aisyah mengeunah neuleuh. Itu si bongkok teh alo lawa itu dong. Ya, si bongkok kerteun mah geun da ieu bisa neuleuh. Aing Aing lompat di itu soalnya bae. sorangan wae aing. Ari kira-kira teu entah yang ngajakan aing geus ngajakan Piraku aing. juga baturan. Ya jeung ngajakan. batur aing ditinggalkeun sorangan wae sia neuleuh wae. Ayo. Kaela Aisyah hidang teh hirupna. Oh, tiba aja berarti hidang. Teu ngeunah aing daharna ya. Oh, emang dibere bumbunan sih itu ngena. Jengkol. Pantes. Mata Cengkur-cengkur we perbeuteng. ya, mata jelema tong burut. Burut mah kempesan saeutik. Oh, jadi pacar bijil-bijil deui sih. Oh nya sia da paling bisi-bisi beuki we burut tah. Katanya supaya badag meureun. Ah, di dia nu teh hidang. Kunaon Nah, sih? burut cenah tangkal apa yang ngaganjel. Halus, kek wae enggak dicabut meureun sanga kalapa sia teh. Ya. Burut itu jangan Ayeuna hidang teh sia. Aing nu buta. Sedangkan kelapa. Endeu leuge henteu kelapa ka semua bentukna. Oh, gitu namanya. Ya heuh. Kan biasa nama nu buta sok babari, sok Tah. taun. Anu alus mah aing nu but, anu burut. Naik teh heula. Akhirnya nu burutnya naik. Kerja itu beberapa naik pada saat ganjel teh heula. Tahan, tenang. Oh, tenang. Ari nu buta mah dihandap ngadaguan murag. Heunteu, Oh, tinggal mulungan. oh ya. Tang saya nama tebri kurang turang. kasih bongkok we. Oh, kasih bongkok heula. Tuntun mal. Tuh si bongkok datang. Oh. Puro. Iyo. Si budak tuh. Usul. Ayo buru ka. Cocok. Oh. Ngawang kok. Oh nya aing teh nyaho. Teh di daguan. Oh ya. Oh. Hidang yang Ah. Oh, Assalamualaikum. Arak ngurep tadi. Waalaikumsalam. Ma, Lain-lain Asia, Asia itu. oh lain. Ya. Heuy. Nah, tadi kayak kelapa. Oh, mana yang haus Dan menang, Dokna. Hah? Dan menang, Dokna. dan menang. Itu sanu lah kereta. Aduh, makin gede. Makin gede. Aduh, makin gede apa lain banget gitu. Aduh. Kayak kelapa gara. Hancur kelapa sih tak aduh nyeri bau. Budak, mana si budak? Dag, adia sih dag, adia. Ya kan hanya kelapa. Mana, Bro? Mana ukuran mana? Woi, tak. Iya tak, bedi Oh, Korea bedi. dia. Budak, adia sih dah. Mana sih? Ah, mana kan cenah yang cai kelapa. Oh, di sini yang ngurep mah, euy. Kenanya? Aing ngurak, aing mananya cai kelapa. Di mana sih nu alus ngurep? Pegel. Eta nu alus, aing nanya, Iya, mana kan yang cai kelapa? Ya Udah di mana malah. nyawohan? Aing lain ngurak lain. Ah, kelapa. Ese di dinya mah bener. Nyalain hese di alat teh kelapana. Di mana sih nu alus? Emang siapa ngomong nasi? Ngurep. Kelapa lain ngurak aing mah. Jadi kita menang sih, euy. Goblok geningan. Betawa teh gemuk kadenge. Hati, ngobrol di budak mah, guys. Aisyah, Jangan rata sengaja. goblok. Lain randa monyong. Nah, Tambah hati ngomong di siapa mah. kan ranta tadi ngomong.
Aing randa. Ini capek ya. Ya, aing ngomong. bener-bener. Ya hayang kalapan tuh meneng kapan lagi gitu. Jeung si burut naik. Emang aya buah gimana? Lain buah kalapa. Ya hayang buah mah. Ya deket aing ya buleun. Aing geluhur. Ya tak. Tapi kalau lebaran monyet kayak semua ngadenge. Ya aing kudu kumaha sih? Pakai isyarat. Kumaha? Oh, apa? Ngerti geuningan. Aing pisan burut. Ya. Yang gitu ngobrol di sia we rot. Aing mah teu apal teu ngarti-ngarti aing capek. Ngalah di mana? Wow. Kan ngalah. Ngalah di mana? Si buta. Oh, bisa. Nah, Ayo. Tuh, ayo apa-apa tuh. Aya. Tuh. Kela. Kok kira-kira anu naik teh heula saha kok? Meskipun pisang. Burut. Terus anu kadua saha kok? Mane? Urang. Terus anu katilu Kamu teh bisa, munggu. si budeg dihandap. Oh, si budak masih nangis. Handap. Cuma gitu. Oh ngitung. Kamu murah gitu. Oh. Nah. Ayo. Nangis satu hari gitu mah ayo. balik deh yuk. Balik deui meureun. Cek bolak-balik. Wah aing mah keur mah teu nempoy cenah bolak-balik. Ayo. Mana si sia? Tekelan atuh. Apa ayo? Tak, ayo tak. Ya Apa? Mana sih? besok ala tekan. Aduh. Orang mau naik kereta lah yuk. Mana naik? Ya budak di dia budak mana budak? Naik tuh. Tuh, gak ganjel. Yuk. Ayo. Naik tuh turun. Aduh, ganjel ya, aduh. Tarik si sok tarik ulah. DJ. Arek hiji rut, rut. Kurang deui. Dua rut. Nah, Hiji deui. Tilu, kena urut. oh beak nggak? Bau sah. Oh beak enggak? Aing teh kebagian meureun. Enggak jangan mati lu. Coba aing naik teu percaya. Goblok. Oke, aing batur jewang aing teu kebagian. Coba aing naik teu percaya. Oh, saya pertama sok naik. Arek naik aing Coba. Syarut Ari si aya dua deui. Urang. Bohong Lu urang bener teh bang. Gua aing lalanya. Ya entong lu urang. Lain itu kebagian mah jewang. Kok Iya. kalau kok. Alat tarik. Duduk. Siapa topat we? Agen. Boy, yang raga kopat mah. Gudeg. Enggak aing raga kok. Aing mah murah kana dihitung wae. Mana mah? Ini. Jangan ribut ha. Kunaon sia? Cager ya. Ayo kita cager nih. Aing bisa nempok. Kurang ge sarua tah. Cagernya. Aneh. Aing lagrag bieu meureunnya. Tuh, Aing sepet cager teh. cager ya. Aing nempok maneh lah. Ini cager. Gitu burut euy. Adanya tuh. Uang nang opat tadi. Gua budak kene. Yang penting mah orang dicager we. Dikit kelina gara. Yo dua. Supaya cager. Ya ana orang cager kok. Cager ya. Bisa nempok. Berarti gak gerak si budak. Ya aya nama kieu. Pecah lager. Orang balik. Balik wae. Balik wae. Oh. Gak gerak mana ya, mantep sih dicager ya. Akibat ngalah daun kalapa. Jeung kalapana. Daun teh beunang, kalapana teh beunang, tah urang labuh. Alhamdulillah labuh teh. Cara lager. Ayeuna marang baralik we yuk. Oh, Sana mah cager lah. bener apa nih? Barang. Nggak saya kapan lah lah. Udah kene tiup celina. Ditinggalkan wae nu budak. Tiga kan Oh, oke cager lagi Bos. Tiga kan kan jorok. Mau balik.